Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Akang teh bogoh kampat teh. Bogoh kampat lain saulineun. Serius. Nya. Aduh, tong bari nyiwit we atuh. Mitra kaum dagu. Nyempat tengah jawab Mitra. Kalah kerembas Cipanon. Kunaon? Nyerinya. Ada laun. Sanes. Ngalas kana ras diri. Dibanding jengkayan Kang Cecep. Estu lain campaka kuduna, lain kupuna, lain bantesna. 4 kudu jadi keureuhna anom cep tatang mah komo lamun geus diangkat employ. Tong nangis atuh bager. Enya Mitra nyempat teh ngomongan naon deui kalah terus hing we ceurik Mitra ngalas rasa kana dirina dibanding jeung kayan cep tatang. Estu lain campaka kuduna, lain kupuna, lain pantesna. 4 kudu jadi geureuhna anom tatang mah. Komo lamun geus diangkat employ di salah sahiji kontrakan. Dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Cep mah asa tebih tanah ka langit Kang. Cek 4 bari imut asa dipuji. Atuh puguh bae tanah mah jauh ka langit. Tapi akang jeung 4 mah pan sakieu deuketna. Jep jempe taya sora nu kadenge kaluar bilik. Ngancak-cak nu keur nyempod dina pangeret nyerengeh nenjo petalakuna cep tatang jeung nyi 4. Cak-cak disada. Cak. 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 Tatang jeung 4 bareng ngareret ka cak-cak. Teu uyahan cak-cak teh. Cek tatang bari melong leleb ka 4. Nu dipelong nyuh kana pangkuanana sasagruk ceri kawas nu ngarasa kaduhung geus kalengitan kasucianana. Tatang ngelus-ngelus sirahna bari diomongan. Ulah salempang. Sing ulah jamuga mun nepi ka akang jalir tina jangci. Incah tina subaya. Mitra hatong di pabrik ngaheong tanda jam 12
Para pagawe bubar tanda dereh sakedeung. Bener akang teh moal incah tina Subaya, moal jelir janji. Moal tenang. Tos heula emak dongkap. Ceuk Nyi Empat bari memener calana jerona. Tatang diceklan ramo leungeunna ku Empat. Olah geuning aya Cecep. Cek mana ka Empat. Sumuhun mak. Tos lami Cep. Ditanya kitu Tatang tengah jawab bingung. Sanes bade enjing uwi ka dayeuh teh nya. Sumuhun. Geura uwi atuh. Geura engke ibu sumping deui ka dieu. Mohon. Cep Tatang ngareret ka Empat nu masih keneh nyekel ramona. Abdi teh mah betah keneh oge kumaha atuh. Da sakola 7 sasih deui. Abdi mah wiat ieu bae 4. Wiat kumaha maksud Cecep teh? Sumuhun wiat ulah dipasikeun ka sasaha deui. Tos kitu. Mohon upami abdi tos kaluar ti sakola 4 bojo abdi. Mun Cep, mun sanaos rada pamohalana oge da puguh itu saha ieu saha. Sakituna keun kumaha diestokeun. Ulah salempang 4 mah. Non. Atuh abdi parmiosnya. Mugi ka Bapa supados diaturkeun. Pat akang rek uih. Nyi Empat ngalesotkeun ramona. Tatang nyamperkeun ka mana. Bari munjungan pamit ninggalan bungkusan amplop. Ulah dipasikeun ka sasaha deui nya. Mitra sanggeus Tatang mangkat, amplopna dibuka. Uang kertas salambar 25 rupiah. Gede pisan dina zaman harita mah duit sakitu teh. Alah. Mun gede-gede teuing ieu duit. Panyangcang ieu teh meureun 4. Cek indungna. Waktu bapana datang ku indungna diceritakeun yen Cep Tatang teh masihan duit sarta make aya basa mi HP 4 sagala. Ngadenge beja ti pamajikanana anu samodel kitu, Mang Kasim seuri koneng. Anggapanana pamohalan deui saha anu nyaho mungguh jodoh. Syukur we. Taya halanganana anak menak menangkeun anak caca oge lebah jodoh mah. Ngan Gusti Allah nu Maha Uninga. Cek bapana bari batuk sababaraha kali. Nyi Empat ngadenge ucapan bapana kitu hate nu masih keneh panas, jantung naratug asa cep nyecep. Cara nu hanaang dibere cai es. Mitra manehna teh sieun Cep Tatang ingkar kana janji. Kusabab ieu teh disaksian ku cak-caknya. Nyi Empat geus masrahkeun kasucianana. Nu matak hate nu ratug teh ayeuna mah rada meueusan. Panonna katenjo cenghar deui. Parandene kitu masih keneh ari lungse mah masih keneh lesu leuleus asa dipupul bayu. Urang oge bieu digawe teh nyieun tingkem. Keur candakeun Cecep Tatang isukan ka dayeuh. Da angkatna teh bareng subuh-subuh jeung mobil gorobag. Nu mawa peti-peti ente nu pangisukna. Cek bapakna ka indungna. Nyi Empat ngarenghap. Kuniang manehna hudang terus ka cai rek bebersih getih. Balik ti cai terus ka anggona deui. Angeunna seueul, sirah asa lalendeng, ditumbu ku asa panas tiris. Nu antugna dugue. Nyi Empat ngedeng deui.
Mitra sore eta mah nyi empat tedaek dahar-dahar acan. Sarebel cenah. Sarta peutingna awakna hareeng jeung tedaek sare. Dur subuh kadenge bedug ti masigit sarta tekung silila manehna ngadenge suara mobil ngagerung rek mangkat. Cecep, Kang Cecep ulah jalir tina janji ya Kang. Tong jalir janji, Gusti. Bisa kumaha teuing. Cenah bari ceurik. Kira-kira wanci Isa harita Mang Kasim keur sila tutug dina samak di tengah imah. Handapeun lampu listrik caang ngabrak lampu 25 watt. Bari melenyun udud roko bodas cap bolong. Persen cep tatang waktu rek mangkat tadi subuh. Pamajikan anak keur mencetan sirah nyempat. Bari ngabulaeh nyepah. Rariut cenah. Lain geus dibere bayar tadi teh. Mang Kasim tumanya. Puguh wae. Jang geus rarep ongkoh panasna oge. Ieu mah kaririutna wungkul meureun. Jawab pamajikan anak. Punten, araya kitu. Telila kadenge ti luar aya nu pupuntenan. Berai dibuka bet mandor. Itu sama kamparkeun, mangga calik. Cek Mang Kasim kalayan daria. Nah cai ka ditu manehna. Nah cai ente mah aya dahaneut keneh. Nyeduh kopi atuh. Bari ngagoreng rangi nangkeur lawuhna. Lain aya keneh gawat. Pan kaanjangan dudungan teh tara sabulan sakali yo. Lain ya. Kuring ka dieu teh perlu pisan utusan ieu teh. Cek mandor. Piwarangan saha kitu? Anom Anton. Miwarang nyempat ayeuna kudu ka ditu. Sina tembang. Meureun. Da uningaeun basa di juragan hub teh. Tah ieu duitna salawe yeuh. Geuning make duit kitu. Nya ya. Gede kieu duitna teh. Atuh da Anom Anton mah royal. Allah hanjakal. Geura tuh. Puguh ti kamari eta budak teh jongkeng wae. Kunaon? Gering panas. Allah. Kawasna mah kateuhak. Teuing basa nembang di juragan hub teh. Mitra kaum dangu. Mandor cengkat duluy ngarongkong ngadeukeutan nyempat. Tarangna dicabak. Kunaon nyai teh? Udur Mang Mandor. Jawab empat lalaunan. Hanjakal atunya. Mangka ning ieu aya rejeki gede. Hayuh nyai empat gering. Duka atuh. Kumaha atuh nya? Unjukan wae ka Anom. Cek Mang Kasim. Oh hampura sanes bahula. Kumaha tuh? Pan kumandor oge katingali tah. Budakna keur udur. Lah. Kuring masuk sian bandu we Anom teh. Ulah lalawora katuan Walanda mah Mangkaning Mang Kasim nyawa sorangan. Anom Anton mah gede ambek. Atuh dalah di kumaha atuh. Tapi piraku suganda geuning kitu buktina. Enya tapi isukan mah cager merenya. Syukur ge cager atuh kuring mah. Enya kitu we atuh. Isukan mah ulah nepi ka teu kabawa. Aya bagja teu daulat geuningan rejeki geus dina leungeun nyantong euy lapor. Ayeuna marek dibejakeun kitu teh we ka nyi empatna gering gitulah. Nya kitu wae da buktina oge nuju udur. Candak deui eta artos teh. Engke mariksakeun Anom geura. Mandor bari nyokot deui duit terus indit.
Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sanggeus mandor indit Mang Kasim ngahulang naha ngondang rek sina tembang mani mere duit sakitu reana. Paling royal ngan saringgit jeung anehna teh jadi pikiran Mang Kasim mun ngondang tembang mah tangtu ngondang jeung tukang kacapi jeung sulingna. Tapi ieu ngan 4 wungkul. Oh, buah-buah aya naon-naon ieu mah. Aya rahasia di satu kangen tembang ieu mah. Cek gerentes satena. Pamajikanana nyamperkeun bari Noel. Nah aya rejeki ditampik ieu. Salawe perak lain duit saeutik. Urang bisa ngagade sawah di lembur manehna. Ari maneh. Bet hari peteuing ku teu teureuyun. Pugu ngaulang teh keur mikiran eta. Geura we pikir ku maneh. Moal enya mun ngondang tembang mah make mere duit sakitu gedena. Moal. Jeung deui nah ari tukang kacapi jeung suling tadi ondang. Dewek mah boga pikir boa. Enyanya. Boa eta mah lain rek tembang. Enya bisi kumaha onam. Heug teh si Nyai datang ka ditu. Tapi heunya kumaha atuh? Duanana jempe papelong-pelong tayapi omongeun. Sagala ucapan bapa jeung indung oge omong mandor kumpat kadengieun. Sanajan manehna geus ngarasa rada sehat, tapi ku ngadenge maksud Anom Anton kitu, manehna terus ngehep-hep dinggon. Malah beuki dikarimbun, sangkan disangka masih gering keneh. Mitra kaum dangu peting isukna mandor datang deui rek ngalanyi 4 sarta cenah kudu ka bawah harita. Bari nyodorkeun duit salawe ka indungna nyempat buru-buru humarurung. Tungguan Kang Mandor. Cek indungna. Budakna oge jiga nukeun dirisan deui meureun. Wah bahaya. Mun kaya kieu mah bahaya galaga teh bener. Cek mandor. Bari nyurang. Tada teuing Anom benduna. Uing mah teu sanggup yang hareupeunana oge teu sanggup. Ayeuna mah mun 4 teu bisa kabawa teu sanggup mun teu dibarengan ku Mang Kasim. Engke Mang Kasim nyarita sorangan hayu urang bareng ayeuna. Mang Kasim ngusap beungeutna red ka pamajikanana. Red kaempat bingung miris yang hareupan Anom Anton engke. Mangkanding nyaho adatna teu kaop dihulag. Tapi sanggeus dina hatena ngucap bismillah teu burung indit kitu ge sanggeus diajak kadua kalina. Teka catur di jalana. Barang datang ka gedongna Anom Anton katenjo ku Mang Kasim si Walanda teh keur jalang jeleng wae ditepas lir hayam kerandogan. Jigana maneh hayang gerak jol wae nyimpat teh geus berat kahandap. Ana jol mandor lain jeung 4 kalah jeung Mang Kasim. Manehna kerung kakarek genepi kana golodog Anom Anton geus tumanya. Mana 4 ya? Juragan paratos kesel nunggu. Eta saha? Pun Kasim bapana 4 nun. Jawab mandor. Ayo hot pardom ya. Rek naon ya sumbing ka dieu ha? Mang Kasim ngadeg-deg. Pok ngomong. Oh, sumohun 4 udur keneh. Naon? 4 na udur keneh sun. Udur tuan.
Oh, 4 udur, ye bohong. Sumuhun, upami kirang percantan mas saya juragan angkat karo rompok tinggalian. Jawab Mang Kasim ngalapar. Mana ini tak juragan hot perdom ya? Oh, tepisan tuan. Bila kirang percantan we. Hade orang kaditu, awas mun mana nga bohong ka juragan. Anya mandor, 4 teh tedamang. Sumohon, malah nalika abdi kaditu teh keur humarurung wae eta teh tuan. Oh, Kasim bodoh ha? 4 candak buru-buru ka dieu. Engke Kasim kagungan arto seueur. Ditambah di salawe jadi 50 ya. Sumohon mangga. Upami tos saya mah udurna, mangga tangtos dibantun ka dieu ku abdi. Bener Kasim tenipu ka juragan. Irah 4 damangna. Rupina 2-3 dinten deui oge sae. Ulah bohong ka juragan ya. Engke juragan benduka Kasim mun bohong. Engke 4 dipaksa dibawa kumandor ka dieu. Ya. Juragan ke diusir teu meunang aya di kontrakan ieu ngarti. Sok. Ayeuna Kasim menang muli. Isukan atawa pageto 4 anterkeun ku Kasim ka dieu. Ingat mun bohong. Juragan bendu pisan. Hot perdom. Mitra kaundang. Dikitukeun Mang Kasim ngabetem teu bisa ngajawab. Hayo, indit, awas isukan. Juragan ulah nepi ka bendu 4 bawanya. Sumohon mangga. Ieu ubar sabungkus sekali keleueut ya. 3 kali sapoe ngarti. Ubar ku Mang Kasim ditampanan bari ngadegdeg. Sanggeus permisi leos indit. Mitra kaum dangu. Mang Kasim teu boleh ngadegdeg. Sieun kumaha enom. Nah kumaha enom. Sieun kumaha onam maksud teh. Punten. Sanggeus permisi leos indit. Barang kira-kira geus 20 lengkah Mang Kasim dicalukan deui. Pohara reuaseunana sok sieun aya tambahna panyarekan. Manehna buru-buru balik deui. Oh, rek naon deui anom teh yeuh? Ceukna jero hatena bade nyampeurkeun. Oh, nuhun anom. Jawabna Mang Kasim bari nampanan rokok bodas sabungkus. Sadatangna ka imah, sagala peta jeung omongna Menir Anton dicaritakeun ka pamajikanana. Atuh nyai gara cager. Kumaha tamun anom Anton Bandung ke nyai dipaksa, majeng bapak diusir. Nyempat teu ngajawab kalah katerus nyuksruk nyusup kana anggel. Mitra gancangna carita. Isukna isuk-isuk Mang Kasim saperti biasa indit kapagaweanana. Lalung se kusabab meh sapeting jeput mikiran anak. Kitu deui pamajikanana indit ka pabrik milih enteh. Jam 12 tengah poe hatong ngaheong tanda jam reureuh. Para pagawe areureun balik heula ka bedengna sewang-sewangan. Geusan ngaganjel beteungna atawa nuuskeun kesang urut bieu digawe tisuk jedur. Kitu deui Mang Kasim jeung pamajikanana. Baralik heula ka imahna arek dalahar tengah poe beri nempo 4.
ngan sadatang-datang nak memeh kokoreh kana tetenong dahareun teh nempo 4 heula kanggon tapi teu hanteu 4 teu kasampak parandene kitu kolotna neger-neger maneh aya rasa bunga 4 geus cager meureun manan kitu ge keur kacai kitu. Heong deui hatong pabrik di sada tanda kuli-kuli kudu digawe deui. Mang Kasim jeung pamajikanana arindit deui ka tempat gawena. Teu neangan anakna. Da disangka teh sugan keur katampian. Sadatangna ka imah juragan Hop Mandor kawasa dununganana pok Mang Hasim sasadu kasih mami juragan istri indungna Cep Tatang tina perkara anom Anton anu ngeukehan wae nyi 4 teh. Tah kitu juragan istri. Da eta oge abdi sareng pun bojo mah teu ngoretkeun. Heueuy. Ari geus kitu mah jadi kasusah bae. Da santena ka anak puguh ge. Cek istrina juragan Hop. Ya, ari boga anak gelis teh. Ari pada marebutkeun matung tuna teh lain mahayu kalah ka mama mahala. Matak nyusahkeun kanu jadi kolot. Mitra singkat cerita. Basa balik mantas mancen gawe indung bapa nanyi 4 rewas lain di kieuna. Kusabab 4 can aya wae teuing lempang ka mana teuing kabur ka saha. Ku kituna poe isukna Mang Kasim gura-giru nepungan juragan istri barabat dicaritakeun rengse sasadu pok menta idin. Sumuhun juragan, abdi teh bade sakantenan da widi ieu teh. Bade milarisi nyai. Enjing wae bade dipaluruhna mah. Rek sabaraha poe maneh minta permisi teh? 3 dinten panginten. Sabaraha? 3 dinten. Bade dipilari ka mang-mangna sareng ka bibina di Pangalengan. Di Pangalengan sareng di Ciwidey. Mun leuwih ti 3 poe, maneh mun nampa gaji. Sok diidinan. Tapi mun geus panggih buru-buru pasrahkeun ka anu Anton. Sabab mun teu kitu tetep bakal jadi penyakit ka maneh. Sumuhun. Abdi teh bade nambut bae artos kanggo ongkos da teu gaduh pisan. Wah, pasian atuh mami. Cek juragan Hop ka istrina. Tah ieu tah. 7 talen oge cukup beureun tah. Mang Kasim nampanan. Sarta nganuhunkeun terus mulang ka imahna. Mitra kaum dangu subuh-subuh Mang Kasim indit ngajugjug ka lanceuk pamajikanana nu aya di Pangalengan. Tah aya urang Pangalengan di dieu. Henteu kawas ayeuna Pangalengan dina zaman harita mah. Tapi di dinya teu meunang laratan-laratan acan. Isukna deui ti Pangalengan indit deui ka Ciwidey. Oge taya beja-bejana acan. Tuur geus cingkud. Lalakon 3 poe teterusan lempang. Da arang langkah kandaraan. Aya sote kandaraan mobil gerobak militer atawa enteh eta ge berejeng teu bisa tumpak. Dauh kapentingan. Hasil mah henteu. Ngan aya laratan di tukang warung. Yen kira-kira 3 poe ka tukang cenah kungsi aya budak awewe
eureun meuli peuyeum sampe 3 peser. Tapi teu kungsi ditanya rek ka mana nama. Sadatangna capek-capek oge manehna buru-buru ngadeheus ka juragan Hup. Pinton banget jeung nyaritakeun yen 4 teu kapanggih. Ti Hup mandor terus ka Anom Anton sasadu yen geus disaksrak kabarayana di Pangalengan jeung si Widey mah eueuh. Oge diterangkeun teu boga baraya deui nu lain. Oh, Akbar dom. Mana parantos ngabohong ka Anom? Anom enjing bade miwarang kulisi kontrak ka Pangalengan jeung ka Ciwidey ya. Mun 4 kapendak, ye bakal diasupkeun ka pangberogan. Maneh nipu ka Anom, ngarti? Oh, sadaya-daya. Teu pisan-pisan ngabohong, Tuhan. Teu pisan-pisan ngabohong. Enjing kulisi angkat kudu dibarengan ku maneh ya. Atuduhkeun di mana disumputkeun anak 4. Mangga abdi mangiringan. Syukur-syukur oge kapendak pun anak teh. Ya. Upami 4 kapendak dipasihan ku Anom ya. Semohon mangga Tuhan mangga. Ayeuna maneh kenging muli. Isuk-isuk disamper ku kulisi ya. Mangga. Jawab Mang Kasim. Urut capek kamari oge can surud. Awak asa pasiksa keneh. Atuh mun reureuh teh mah kakarak sapeuting isuk kudu indit deui nyomponan ka teu percaya juragan Anton. Da keukeuh nuding pajah 4 disumputkeun. Mitra kaum dangu, Mang Kasim isukna indit dibarengan ku kulisi kontrak. Kawasakitan nu kudu ngabuktikeun kabeneran omongna. Kulisi nu jadi saksina, mungguh nu jadi kulisi. Sanajan lempang jauh oge teu matak jadi aral subaha. Malah mah ku ayana parentah dununganana kudu mangkat teh sok ngarasa atoh. Hitunganana gaji nambahan ongkos jalan menang. Komo lamun 4 bisa kapanggih tur bisa kabawa mah. Tangtu Anom Anton bakal mersenan deui. Jabat ti mersen teh Anom Anton bakal ngalaporkeun ka juragan kawasa supaya ditaekeun pangkat jeung gajihna. Kasim, ceuk kulisi dina perjalanan. Antong make disumputkan 4 teh oi. Sabab lamun ayeuna 4 teu kabawa ku uing, maneh bakal cilaka. Engke maneh didakwa geus nipu ka Anton. Heuh katuan ka Anom Anton nipu duit 50 perak, maneh dihukum 1 tahun. Nah ada abdi mah teu rumaos nampi 150. Naon? Ari duit nu ti mandor? Ih, harita kene oge dicandak deui ku mandor. Jawab Mang Kasim. Nah, ada cok Anom Anton mamaneh teh geus narima duitna. Kari-kari 4 disumputkeun. Kapan ari kitu teh nipu ngaranna hukumanana 1 tahun. Sumpah oge mangga daek busung teu nampi artos abdi mah. Enyakeun heula eta mah. Iya, leuwih alus mun 4 bisa kabawa euy. Maneh salamet malah bakal menang untung. Geura mun 4 dijieun nyai, atuh maneh oge jeung pamajikan piraku teu milu haji maksud teh. Milu bungah pasti. Kuring sumpah. Geura cabut umur mun kuring nyumputkeun 4, ditambah disamper geledeg oge daek. Ari kuring mah boga anak dipikapalai ku Anom atoh nu aya. Santeuna anak gede darajatna mah indung bapana oge piraku teu milu senang. Mangga urang buktikeun bae engke di Pangalengan sareng di Ciwidey. Mugi-mugi bae 4 sing kasampak aya. Da ari kamari ieu basa kuring ka ditu mah sowong. Mitra kulisi teu loba carita deui. Barang datang ka Pangalengan kabarayana Kasim tetela 4 tekung si datang ka dinya. Bisi masih keneh dikilungan ku barayana kulisi mah. Jabat ti meunang katerangan ti jenisna teh oge ditatanyakeun ka tatanggana anu deukeut.
nya henteu na 4 eueuh di dinya. Kakolot jeung kulisi kampung oge kungsi ditanyakeun deui. Sugan aya ngulam perang budak awewe nu ngaranna 4. Orokaya. Boh di Pangalengan, boh di Ciwidey. Kulisi teu meunang laratanana. Nya kapaksa bari hanjelu balik deui teu bebeunangan. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleun ieu gesan sampeuranneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh ka semuna anu apal ka basana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.